warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah urang biasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga atuh nyangakeun Dedemit Curug Sang Hyang. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Sok mangga mitra kaparayun sadayana. Mitra supados ulah nyongcai kana waktos hanca nu katunda waktos dinten kamari teh upami teu lepat mah urang wangsulan deui sakedik nya mitra. Atuh urang tipali dieu we heula nya mitranya neraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari Dedemit Curug Sang Hyang karangan Ki Leuksa. Nyangakeun mitra. Aki yang saha di dieu atuh jiga tigiseun geuning mani eueuh batur atuh. Bantu balik tuh kayak Aki mah sorangan. Ini mana geus maot. Pantes we diisin oge ge. Sebab incu jara rauh anak araranggang. Pamajikan geus teu aya. Kenal lagi kasam bari cekes ngahulungkeun paneker. Terus nyeungeut padudan peledug haseupna mulek ka luhur. Kaameu bau bako. Kumaha mun pina kalamu dongus atuh Ki. Malaur uing jeung emak eueuh batur atuh. Ieu gede lalega tara katincak kabeh atuh. Bingung mana oge kungsi ngomong gitu ke Aki deh. Tapi Aki deh lain nampi kepangasi. Lain teh aya ngariung. Man betah kene di dieu. Sagala lebar mun kudu ditinggalkeun mah. Jeung deui ya. Lagi naon kalamu dongus. Di dieu ge lalega. Ongkoh lebar ku tetangkalan menang miara Cilalemut. Geura ilikan ku maneh lieu. Tangkal bubuahan rupa-rupa. Gedang, cau, jengkol, jeruk. Malah tangkal cecenget ge aya di imah Aki mah. Bila ku maneh teu betah. Teu kurang naon-naon di Aki mah. Malah mah tara kadahar. Aki kasam bangun reus. Dajeng nyana sabudeureun imah teh hieum ku tetangkalan anu mangpaat. Nya kitu teh mah Ki. Tapi nya kajeun ari betah keneh di dieu mah. Namun kira-kira geus deukeut ka maot mah pina wae kalamu dongus. Ngara aya anu miara atuh. Aya, nah mah teh jeung mikiran nu kitu. Kumaha behna we hirup mah. Geus tong sok ka mana wae nyarita teh. Kumaha indung maneh sager. Jalil. Sager pisan atuh Ki. Ngan sok batuk wae ari ti penting atuh. Jamak da geus kolot. Ari Aki teh geuring atuh. Sehat Aki mah. Ngan sok nyeri cangkeng sakali-kalieun. Jamak atuh. Da geus aki-aki atuh. Ulah sok ngarerewe siap si dicabok. Pamali. Bajeng nyana Aki mah geus kolot atuh. Nah yang disebut bujangan gitu. Beda eta ngan sorangan di imah. Geus kolot mah teu pantes disebut bujangan atuh. Paling ge bajingan. Jalil seuri. Eish. Ari kakolot deh. Sok ngageuyan di lain mah. Dah Aki mah lain bujangan. Tapi embung disebut bajingan oge da Aki mah bager. Tara unyung anjang kapalawan. Era geus kolot. Jeung percuma we moal kuat. Aki kasam bari seuri kitu teh nemongkeun gugusi daun tunangan kari dua siki. Aki resep keneh kapalawan atuh. Ari si Sujang. Ya buku resep atuh. Kolot sode umur. Dari kayang jeung cita-cita mah moal beda jeung nu ngora. Pancek bare basa ge ari umur tunggang gunung. Angen-angen pecat sawat tapi itu apaan? Kutan teh kitu atuh Ki. Cik mun Aki kagungan deui gawa. Kuat keneh atuh Ki. Kuat naon? Kuat nanggung. Nya kuat sagala rupa. Nya kuat sagala rupana atuh. Kangaranan rumah tangga sok loba itu yeuna atuh. Ayeuna kuat. Da moal eleh kudu ngora. Main beda saeutik kali kolot mah babari ngesang. Loh, malu geus kolot tenaga beak baretokeun ngora. Ge. Rek nanya Aki teh aya naon ujang teh teh. Nya datang di piwarang. Atawa nya sorangan nah cunuk di piutus. Atawa maksud sorangan cikira wakca ka Aki. Geura bedar. Benyel beaskeun ka Aki.
Jalil atohin ditanya gitu teh. Puguh kita tadi kayak geus hayang geura ngedalkeun niatna. Tapi nyeh seuri terus nusak beungna. Ki, ari aki sok aya anu mangnyangukeun atuh. Ah tara. Nyangu mah ku sorangan we. Nah gitu. Ah gitu. Mana ngercai sakusaha atuh. Hayang minum maneh teh. Pada hayang atuh Ki. Dia ti koro menitur kieu atuh. Tong hayang disuguhan. Dia kieu sasaha deui. Hayang minum anjingnya ke sorangan ka itu. Mun geus wareg ka dieu deui itu cai mah. Di pawon loba itu. Aki Kasam menuju ka pawon. Atuh leos Jalil ka pawon. Teu kuat ku hayang inum. Barang geus manggih mani ngaleklek 2 batok beak sekaligus. Geus wareg nginum gula-giru nyamperkeun deui ka akina. Bok gerang ngomong. Aya naon nah dicita ku indung maneh? Atawa hayang sorangan? Kieu sanya nama Ki. Kahiji memang dijurungku inung atuh di pewarang kuma. Kaduana memang niat sorangan ongko. Jadi ieu mah buleud atuh. Niat uing jeung panita mah teh ngahiji atuh. Oh, Aki mah we ngadeng gitu teh. Puguh mani bang jabat kedatangan incu tadi sangka-sangka. Ngan hanjaga. Anda kalau aku mah atuh Ki. Oh, teu ngirim bako-bako acan. Aki mah. Atuh engke sabar Ki. Ayeuna mah uing nak keur oke atuh. Wanyol we sama sujang. Sok gerang ngomong. Naya naon sanyana di titah naon ku indung maneh teh deui. Paling teh bener incu Aki gitu Ki. Wah, nah kalau nanyakeun. Nah, itu percaya ka indung ni Cilaing. Lain teh percaya ka inung atuh Ki. Tapi uing teh hayang jentre pisan. Ayeuna uing rek nanya deui ari Aki rek. Namun boga incu dihina batur atuh Ki. Wis. Yang wangun lah itu kumaha ya teh. Ay kalau los kana pertanyaan. Juga lu keur cerdas cermat wae lain mah. Aki masuk ka mana wae atuh. Kieu geura Ki. Uing teh geus lila hayang boga pamajikan atuh. Hayang rumah tangga kawas batur atuh. Malah mah oge geus ngomong wae hayang mangku incu cenah. Da mangku minantu mah berat atuh. Nya heueuh, nya minantu di bapangku. Hush. Nya kitu cek uing oge. Terus kumaha? Tapi duh Ki. Matak sedih atuh, matak nalangsa, matak nyeri hate. Matak butak atuh. Uing mah mani asa panggorengna nasib teh. Piraku Aki teu milu sedih atuh mun boga incu dihina batur atuh. Kuring teh. Bawa wae lu ngahina atuh. Jalil lowa-lowe jiga rek ceurik. Nyaritana semudu mareuda. Atuh mani colohok Aki Kasam ge. Nu tadina hahahe teh ayeuna mah kerung bari melong ka Jalil. Menang sajongjonganna jempe jiga nu beak diomongin. Ari Jalil ungsrak ing sideuk jiga nu hayang ceurik. Ki, ari Aki sedih atawa henteu atuh? Asa ancan sedih lil. Sabab can nyaho kana kasusah maneh. Kunaon maneh teh atuh. Nah datang ka akibat ungsrak ing sideuk. Jiga nu saes mah ubaran atuh. Lain aya ubarna ka itu. Teu perlu tetilak atuh Ki. Uing mah. Tapi sedih atuh Ki. Sedih pisan atuh. Jalil kalah kabeuki lawa-lawe. Oh, ya kudu puguh sedih teh sedih kunaon. Banyak Aki kudu milu sedih bari jeung teh nyaho naon-naon. Sok-sok ngomong kadinya, kawalolo atau ngogo. Sok kadinya. Ki, uing teh geus 30 tahun boga umur atuh. Tapi can ngasaan boga kabogoh hiji-hiji acan. Batur bakarek 15 tahun dek kabogoh geus boga 7 atuh. Nah, uing atuh. Terus potong-potong acan aduh. Sedih uing teh Ki. Nalangsa pisan mani asa pangsangsarana sadunya aduh. Ulah sok langsung saur kitu. Ralaunan ngomong teh. Sabab hirup jelema mah rupa-rupa ye. Sedih mah sedih we, ulah sok ngamawa kana sadunya. Gak teuing kawas geus nyaho we dunya.
cek bohong atuh Ki. Ulah balik nggak bohong. Lu nyaan we. Heeh atuh. Kumaha uing teh atuh Ki? Geus hayang kawin atuh. Hayang geura rumah tangga. Tara rasaan mah uing teh geus salawa atuh. Umur cukup harta geus nyampak dedeg sampe rupa teu nguyang atuh. Pokona mah teu aya kakurangan. Malah cek emak mah uing teh pangkasepna atuh. Ya jeung incu aing. Kutan teh gitunya, bet kudu nyari hade. Ya wewe mah loba. Kali milih rek nu jangkung, rek nu pendek. Hayang nu renyang, hayang nu lembay, hayang nu kitu, hayang nu kieu, ngabadeg. Loba moal kurang. Tapi nah meni sedih. Atuh geura milih kadinya. Mun geus aya nu kapilih bebeja ka kolot. Terus tanyaan sing dariana bet bodoh jeung. Jalil ngahulang ngadenge omongan Aki Kasam kitu teh. Teu gampang geuning. Sabab geus sababaraha kali milih awewe nu di Pikabogoh, nyatana kalah namahan ka nyeri ati. Komo mun ras inget ka Nyi Ijot anu terang-terangan moyok nyebutna ge si cakung we ka Jalil teh. Sedih mun asa digelihan ku Inis. Ali hidup geus kungsi nganyang ka Mojang. Nyaminong atuh Ki. Nah itu make sedih. Ngacan aya nu kapilih. Lain kitu atuh Ki. Uing teh apes wae. Ari ka bogoh loba tapi nu bogoheun eueuh. Bogoh ge matak sedih atuh. Pokona mah apes. Apes ka bina-bina atuh. Ya kumaha? Cik, anu caritakeun kabeh lalakonya. Jalil ngised diukna memeh ngomong ngarenghap heula meni dari anaker. Kieu Ki. Muka hiji geulis jangkung leutik buukna galing. Bawa ka cida uing teh. Tapi kaampir-ampiran kaedanan atuh. Da eta we beurang teu ngeunah dahar. Leumpang asa ngalongkewang. Mun nangtung ge asa lanyum. Mun peuting teu ngeunah sare atuh. Pokona mah bari diuk, bari nangtung, bari nangkarak, bari nangkuban, bari leumpang, bari cicing. Inget bae ka manehna atuh. Meni asa ucang angin dina bulu. Mata atuh. Ulu. Ngalak tak atuh budak teh meni ucang angin dina bulu mata. Kumaha lamun ti beubeut? Pakat ku bogoh atuh Ki. Da geulis atuh. Mun ditataan hiji-hiji moal mah hisa minggu keur nyaritakeunana atuh. Geura yeuh, tarang na teh jamen terangan atuh. Irungna kubung-kubungan dami senang daun seureuh. Bulu socana carentik, soca cureulek, halisna ngajelena tae. Gadona jiga nog sapotong atuh. Ana leumpang ngalang ngeor lir macan teunangan atuh. Keupatna mata tibelat, kiceupna mata lalieur, kaletna mata kapelet, imutna mata kairut, pokona mah Ki hese neangan anu gorengna atuh. Cek palibasa teh mah diteuteub di hareup sieup atuh. Di sawang kitu kang lenyang atuh. Ditilik-tilik direngik atuh. Ngan hanya kal pisan atuh. Meni loba atuh nya geuning maneh mah nyarita teh. Naon hanya kala di Sujang. Kauing menyebutna ge turunan Owa cenah. Gusti, Dodo jeung incu aing. Sedih uing teh Ki. Asa dihina atuh. Asa dicacamba, asa di we. Atuh. Jalil geus beak ti kecapeun. Bakat ku sedih jeung nalangsa. Atuh nu tinggal. Keluai kenambahan pengalaman Sujang. Hitung-hitung sekolah heula. Hitung-hitung sekolah heula. Terus kumaha anu kadua? Aki Kasam rada semudareuda ayeuna mah. Kasawang kasedihna nu jadi incu. Hoream nyaritakeunana Ki. Loba teuing teh kasedihkeun atuh. Matak nyuat-nyuat kana hate pokona mah nasib uing teh teu beda jeung angin haseung anu ngameuan beureun deui nu lapar ge ngajauhan atuh. Untung teu loba anu nyiduhan oge atuh. Pokona mah kitu we atuh. Loba nu pika nyarieun atuh. Atuh. Cik carita. Tapi kamana perjuangan hidup teh?
Inang udah cita-cita sabab anak laki mah ulah wakareunjas harapan. Lamun can usaha sate kapola ulah mau memeh nanggung, ulah kumeok memeh dipacok. Cik najan matak nyeri ge, bejakeun ka aki kumaha we perjuangan hidup teh. Cingan. Jalil rada kagokeun rek ngomong deui teh. Asal loba teuing nu matak nyuat kana hate make aya anu nyebut muning sagala ka manehna teh. Aya nu nyebut cakung, nyebut buta prang sisina jeung sajabana. Tapi kulantaran ditanya ku akina anu rek dipentaan turun, pok ngomong deui. Kieu atuh ki. Geus tujuh mojang anu kuing didatangan atuh. Eta mah terang-terangan kuing disampeurkeun ka imahna atuh. Rarasaan mah jantan uing teh. Boga jiwa satria lalaki langit lanang jagat wani ungah ka imahna ngahadap ka kolotna atuh. Tapi teu cukup ku kitu ki. Kabeh ge hasilna pika nyerieun jawabna teh rupa-rupa atuh. Tapi maksudna sarua nampik sapajodogan atuh bari ngahina atuh. Kunyi ijo disebut cakung, kunyi eha disebut muning. Aya nu nyebut buta rautaneun, aya nu nyebut balaya korod, aya nu nyebut teurat ngomongkeunana ki. Kobo eta mah basa uing ngirim surat. Balasanana teh buat ngirim enteung atuh. Ditah enteung ka uing, peda goreng patut. Halus ki. Teu hayang nyaritakeun loba-loba pokona mah pika nyerieun kabeh ge nampi ka uing teh ki. Kitu atuh. Age kasam ungut-ungutan. Ayeuna mah kahartieun kitu carana. Ari Jalil asa ngemplong hatena geus ngabudalkeun eusi hatena ka Aki Kasam. Harepan daratan deui sarta asa reug-reug susugana meunang pitulung di Aki Kasam. Nyasa di aki ge ali kieu mah euy. Nah nasib hidup bet kitu-kitu teuing datar aya nu kitu turunan aki mah. Goreng sakumaha goreng rupa ge tara tepi ka ditampi ku awewe tara. Matak. Uing mah asa apes pisan atuh ki. Wis, ulah wakan nyebut apes keranan. Dan naon-naon ge perlu waktu jeung aya mangsana deui. Acan we meureunkeun ulah rentas pangharapan. Ayeuna aki rek nanya hayang naon bang ujang datang ka aki teh. Sok caritakeun. Jalil mikir heula hatena asa disasaat. Asa sedih jeung nalangsa. Tapi ayeuna datang harapan. Tapi harapanana lain hayang meunangkeun para mojang anu kungsi nampi ka manehna. Bet jorojoy aya pikiran goreng. Nyeh Jalil seuri terus ngomong. Uing geus tumpah atuh. Rek malas ka nyeri ka maranehna. Uing minta jimat anu bisa nyumponan sakabek hayang uing jimat naon wae anu aya di aki pokona mah uing aya kahayang atuh. Naon kahayang ujang teh? Para mojang nu geus ngahina ka uing rek dialak kabeh nyawana. Hah? Kumaha ya lu? Ay. Kamana wae ngomong teh? Aki Kasam reuasi. Katara beungeut nama dikeuneup. Panonna geus momolotot. Nah, aki mah kira aku teu ngarti. Kanyeri uing moal leungit, kana langsaan moal sirna mun kanyeri uing can kabayar hutang uyah, bayar uyah atuh. Hutang getih bayar getih, hutang nyeri bayar nyawa. Naon salahna atuh? Bongan maranehna geus ngahina ka uing atuh. Hulang Aki Kasam ngahulang miraga meneng. Bingung ngadenge omongan Jalil kitu teh lantaran najan nya ge nyaah ka incu. Ari kitu-kitu teuing mah abong. Teu tega ngajurungkeunana ari kudu metakeun jalan kasar mah. Ki, jimat naon anu mati? Yap, kawingkeun atuh. Ge. Sabar Sujang, sabar. Ulah kita sarupa atuh nya. Ulah kejot bolosot. Bisi kaduhung akhirna ieu. Dengekeun. Lalaki mah wajar ditampik oge ulah nyeri hate. Ulah leutik pikir roba keneh kasempetan. Aki ge baheula milih ti pamajikan teh tapi ka 40. Geus punyul hiji kakara hasil. Nya ini maneh nu geus maot. Ka aki ge loba nu nampik tapi aki mah teu nyeri hate tibang panas saeutik. Jeung teu aya niat hayang ngabinasa aki mah teu. Teu kulantaran kitu. Oh mah teh ulah boga pikiran kitu. Keun wae nu ngahina mah. Da urang mah teu bisa ngalusan rupa da rupa jeung wujud mah lain meunang hayang urang tapi paparin di nu kawasa. Hai. Cek mah ge kitu. Tapi
tapi nu kudu di papatahan teh lain uing kudu batur arah tengah hina ka uing atuh da uing mah sadrah tu marima keun bae boga rupa goreng oge asal ulah nampa panghinaan kudu kawas emak najan rupa uing goreng patut kawas tunggu kaduduk oge kasep we nyebutna teh kitu atuh kudu nama Jalil nyarita nabi kareng hapranyug Aki kayak gitu ujang teh incu aki. Bang Kasep nak. tong hina ka uing atuh ki uing mah goreng patut atuh Kan bae disebut goreng patut ku sorangan mah. Lah goreng menyebut Kasep kasorangan mah. geus ulah nguruskeun wae nu kitu atuh kumaha jimat teh ki Jalil inget deui kana jimat da keukeuh aya ngabogaan barang nu sakti. Yuh Jalu, ulah hayang milambah gitu. Teu hade tadi mending oge neangan jalan sejen sangkan laukna herang salah deh. Dia maksud deh sangkan laukna benang caina herang sakitu ka hayang aki mah. Ulah rek nyeun kalakuan anu kanyarieun batur pamali eta teh pamali. geus cukup sabar uing da atuh ki kudu kumaha deui atuh Ulah kapalangnya sabar sabab jalma sabar bakal senang. geus cukup sabar uing da atuh ki kudu kumaha deui atuh Ulah kapalangnya sabar sabab jalma sabar bakal senang. bohong nu sabar masuk tinggalin salah ngagujubar Mitra Aki Kasam rada kasedekeun tapi teu aya kabosen. Terus bae mepelingan ka Jalil sangkan bisa ngadalikeun dirina, bisa nyengker hawa nafsu ngalalempeng tekadna anu salah. Tapi Jalil teh tibareto oge sifatna goreng. Pangaloba anu teu resepeun oge apan laku lampahna teu parok jeung batur. Atuh najan hayo bae di papatahan oge keukeuh we nyekel pamadeganana. Dilana Aki Kasam pelingan ka Jalil tapi Jalil keukeuh boga niat kitu keukeuh nu menta keukeuh nu nyarek. Akhirna Jalil pusing sek nyebut peso balati tina jeroeun bajuna mana horeng geus hayagi ti imah kene kebegeut Aki Kasam ngarenyag beungeutna manis sepa. Jalil nyaon dan maneh teh kunaon peso balati. ulah mamatahan wae ka uing bosan atuh pangna uing datang kali teh lain hayang dipapatahan atuh tapi hayang ditulungan mun aki teu nulungan ka uing hartina aki teh teu nyaa ka uing sarta teu ngaku incu ka uing aduh ku kituna uing teu hayang hirup sabab cuma hidup di ari dihina batur wae mah moal maehan aki moal mergasan ulian uing marek neuteuk beuheung sorangan ngelih pae we ki atuh Jalil barinya kawa peso balati atuh nu teu tinggalin pamandi sesekeutna eta peso balati dilempengkeun kana genggerongna gebeg Aki Kasam ngarenyag reuwas beungeutna tambah sepa leungeunna ngalepar jiga anu liliniun jung nangtung Ujang Kasep incu aki. Ulah gitu aja gitu ulah kabawa ku sakaba-kaba. Tuna peso batuna. Lain piwarayeuna. Lain piwarayeuna eta. Paur lagi mah paur. Ulah gitu Kasep. Ulah. Aki Kasam kasih dari wasenana. Aduh, mana gugu kajaba mun aki rek nurut kana pamenta uing atuh. Sok aki gerawak sarek dulungan ka uing atuh moal. Lamun moal dulungan ka uing, gerang ngali kuburan keur ngaruang bangke uing atuh. Sabab uing teu hayang hirup bari loba nu ngahina atuh. Ulah rusuh Ujang, ulah rusuh. Eta peso jauhkeun ulah. Aduh, walau lagi mah paur. Jawab heula. Aki torek atuh. Cuma peso beuki andal kana genggerong Jalil niat narek maehan maneh. Mun Aki Kasam teu nurut kana pamentaana. Ari Aki Kasam berat nenyo kanyataan kitu mah. Sieun gatempuhan ku indungna. Ujang Aki rek numponan paminta hidup. Geus ulah kamalinaan eta peso teu hidup. Paur lagi mah, paur ingis batan mau sinis, rempan batan mesat ke wangi. Paur mangolong siret atuh. Atawa sosorodotan dina hinis atuh. Mulai mau koker. Eling tapi masih kena bisa heuleuy. Ujang geus eta peso ambikeun. Aki rek nyumponan pamenta uing atuh. Arek diturut lagi.
Aduh, Renghap Jalil teh narik napas jero. Peso balati ditunda deui. Uing naik hirup asal lagi kudu mere pakarang ka uing atuh mere jimat anu mati mun teu kitu rek paeh we uing mah babari ieu hayang paeh mah loba pijalan nana atuh. wis ulah gitu kasep. Ulah gitu inju aki. Wis, terus loba pikiran kan kayak ku aki di akalan. Ayo nama dulu ulamur. Nah, ayo jangan gitu dong menang karo asio. Ayo bagus, tong obat catur. Aduh, Cik Haki Kasam geus teu bisa naon-naon deui. Kapaksa nurut kana kahayang Jalil. Bes peso kajarweun baju dipindingan deui. Bunyi teu jiga-jiga. Haki Kasam ngadayak dag dina kursi reuwas ku kajadian bieu. Jadi ngahulang jiga anu bingung. Menang sajongjongan mah ditepas teh jempe. Jalil ge teu ngomong deui asa sugema geus bisa ngedalkeun isi hate sarta bisa meluhkeun hate akina. Di luar recek sora manuk dan daunan aroyag katebak ku angin. Hawa seger matak betah jauh tina kaributan jalmarea. Da puguh di lembur leutik anu ngababakan. Kanan boy geus tunggang gunung. Panasna teu morere teuing. Haki Kasam inget yen incuna can disuguhan. weh, ujang aki reka bawon heula. Ulang ngaliwat wayahna aki moal bisa ngahormat ieu. Sabab kaayaan aki teh batan sakieu. Kayaknya aki reka bawon. Nah ki dari sugahan dahar ge uing mah suka atuh asal pamenta uing dicumponan. Wis, teu umum. Ari teu rek puasa mah perlu dahar. Ya bae atuh. Mitra kaum danmu. Harita keneh Haki Kasam ngaleos ka pawon. Sedengkeun Jalil ngadayak dan sorangan ditepas pikiran anak kumalayang kanu lain-lain. Bruh breh pangalaman nu geus kaliwat. Karasa deui nalangsana karasa deui nyerina nambahan kuat kana tekadna. Yen manehna kudu mibanda hiji barang nu bisa nyumponan segala rupa kahayang. Awas ya Jot. Putri yang sakabe nu geus nanya nyeri ka aing atuh. Aku anawalas aing si Jalil bakal ngayakeun balitungan. Ulah disebutkeun Incu Haki Kasam. Ulah disebut turunan mamaku hangat mun aing teu bisa mares nyeri ka maraneh atuh. Cegerenengna anu pinuh ku pangharepan. Ari Haki Kasam bari mirun seuneu teh mikir deui. Nimang-nimang pilampaheun nah kudu kumaha anu leuwih hade. Kahayang Jalil teh cumponan atawa ulah. Sababna jan Haki Kasam teh keur ngorana memang baragayul. Sarta ngagem rupa-rupa ilmu kadugalan kagagahan jeung ilmu-ilmu aneh sejen. Tetep ari kanu ngarora mah nitah bener nitah bager ulah nincak jalan salah. Tapi papatah jeung pibejang nu datangna ti kolot nu goreng lampah hese terapna kanu dipapatahan. Di dieu Haki Kasam ngarasa bingung na kudu kumaha. Aduh, sungguhnya mau aki jadina si Sujang. Hari digugu kahayangna meureun aing ge ka bawa dosa. Da geus puguh salah eta teh ari henteu bisa kumaha henteu ngamekna si Urwi. Da mana kitu ge pasti dijurungan ku manehna. Aduh, geus salah ti mimitina. Nya salah we ka dieuna oge. Aing kene anu salah. Bingung. Cek jarenengna Haki Kasam bari ngasun-ngasureuseun. Ras inget kana kajadian nu geus lawas kaliwat. Ma Urwi oge nyatana indung Jalil apan kungsi dibere ilmu nu ngahiwal. Pelet jeung ilmu sejena ti manehna. Nu matak pantes mun ayeuna Jalil datang ka akina menta ilmu nu sarua. Da kumaha milik jelema mah. Kumaha rek digugu we kahayangna. Hasil jeung teu mah kumaha behna we. Itu putusan Haki Kasam. Mitra kaum dangu gancangna carita berang kaganti ku peuting. Jangkrik reang disarada patemalan jeung baturna sakapeung sok kadenge sora bueuk dilaneuh kadenge sora kutuk di balong. Imah Haki Kasam asa sakueum. Poek merdong da kahieuman ku caringin. Tapi di jero mah caang dicaangan ku lantera anu ngagateng digantungkeun kana kawat di tengah imah. Jalil diuk sila tutug bari ngadaharan kulub suuk. Haki Kasam ngajemprak sila ipis ngagot nginum bangun nikmat. Oh Jalil, Naon atuh ki? kali deui aki rek nanya. Naon nu dipikahayang kumanye? Ki, uing teh hayang boga jimat
anu bisa nyumponan sakabeh kahayang atuh. Cek Jalil kop kana batok wadah cair got minum maningaleki. Berat desa kabeh kahayang bisa kacumponan ku hiji barang. Paminta maneh ku aki rek diikhtiaran, tapi moal bisa kitu bae. Sabab desa kabeh paminta bisa laksana. Hidup teh kudu ngarti. Dan Pangeran nu Maha Kawasa nu bisa nyumponan sakabeh paminta jelema. Cek Aki Kasam najan ngagem ilmu kaitu oge tetep percaya ari kanu Maha Kawasa mah. Pokona mah usahakeun heula atuh Ki. Arek, tapi ulah nyalahkeun ka Aki. Mun hasilna teh nyugemakeun. Aki teh nyaah ka maneh jadi. Sarta Aki hayang ngabantu ka maneh. Tapi paminta maneh kumandung kana milik maneh. Ya bae atuh. Tema Jalil bari regot minum deui. Oke, tengah penting urang ini. Ka mana atuh Ki? Ka hiji tempat. Anu rada angang di dia. Tapi moal kungsi saparapat jam oge tepi. Hormat ke di ditu teh ulah loba omong. Ulah loba tanya. Akhirnya ikhtiar susuganan. Paminta maneh teh diijabah. Cek Aki Kasam geus gilik pikir rek nyumponan paminta Jalil. Ya bae atuh Ki. Nuhun atuh mun kitu carana mah. Pikeun ngahonta cita-cita jeung tujuan tangtu uing bakal nurut kana papatah Aki atuh. Tema Jalil dari anak keren. Syukur ali kitu mah. Mitra kaum dangu kaayaan peuting beuki jempling hawa ge mimiti karasa tiis angin nu maloncor kana sela-sela bilik di langit mimiti temong bentang ting kariceup ting kartip mapaesan endahna alam nya akhirna tepi kana wanci nu dijanjikeun Aki Kasam jeung Jalil tatan-tatan rek miang sanggeus saged bral miang Aki Kasam leumpang ti heula dituturkeun ku Jalil. Jalan nu diliwatan rada remet ku jujukutan. Jalan satapak anu langka disorang ku jalma. Lantaran ngan Aki Kasam nu apal kadinya teh. Nu sejen mah tara kadinya da eueuh perluna. Loba cocok aduh Ki. Wayahna mun boga kahayang mah kudu sabar dina sagala rupana Jalil. Ilmu jeung pangabisa moal datang ti langit lamun urang nya henteu ikhtiar. Tema lagi Kasam bari terus lempang sakapeung bari nyuai-nyuaikeun areuy nu ngaroyom ka jajalaneun. Ieu teh ka mana terusna atuh Aki? Ayo tuturkeun. Ngan nu jelas batur mah eueuh nu wangi ka dieu teh. Sabab boro-boro peuting beurang oge geuman. Sanget keneh sarta loba nu ngageugeuhna. Nyam. Paingan atuh. Jalana ge mani paroe kieu atuh. Mitra Jalil terus ngiclik paneuri lempangna sakapeung dongko sakapeung dengdek bari nyuai-nyuaikeun rarambu jalan. Cari cangkas jeung babence reang di sarada. Sakapeung sok aya anu ngakorobas jiga nama careuh kagareuwah atawa meong nu kaparko. Akhirna yoga anyog ka hiji tempat gawir batu caneom hieum kapiningan ku tangkal ki hujan. Dina batu loba lukut sawareh mah baseuh bieu cinyusu. Kaayaan di dinya asa jempling mata keum hieum geuman. Raga Aki Kasam eureun bibirna kunyem-kunyem babacaan mapatkeun jambe pamake. Hari Jalil ala kilik loba tanyakeun ka akina, tapi ingat kana papatah najan ulah loba omong bisi niatna tilaksana. Jalil ukur ngupat dina jero hatena. Sieun teuing cer tempat naon ari ieu. Kitu cek garentesna bari nitenan kaayaan di eta tempat. Geus kitu Aki Kasam ngaharewos. Tuturkeun Aki, kade ulah loba omong. Cenah Jalil teu nemalan. Ukur ungeuk lalaunan
bulu punukna muriding jajantung naratug hawa karasa tiis meninyecep kana awak. Kalacat Aki Kasam mancat kana batu dituturkeun ku Jalil. Terus seseleket kana sela-sela batu kumaruming kana akar. Palaur mun kurang waspada mah matakti soledat terus ragrag. Sanes naik kira-kira 2 meter luhurna. Raga Aki Kasam ngaraneg. Jalil lagi eureun hiuk aya angin tapi aneh ngan saliwat angin teh. Rai bulu punuk Jalil muriding. Jajantungna mani ratug. Dah, ieu jadanya kade poho ulah loba datangan. Jeung ulah loba tanya. Tuturkeun we Aki nyam. Cek Aki Kasam ngelingan deui. Beres atuh Ki. Ya, aya guha. Ayo ka jero. Mitra kaum dangu Aki Kasam dongko terus asup ka jero guha. Tepati gede guha nama malah mun teu dongko tangtu tarang teh tidagor. Jalil nuturkeun manehna nurut kana papatah Akina. Teu lila oge duanana geus aya di jero guha. Poek baraulukut batuna nu aya di dinya barasih ditincak teh tiis. Tapi Jalil teu wani ngomong da kahayangna hayang laksana. Oh, diuk ujang diuk. Jalil diuk bari jeung rada asa-asa. Lantaran batuna baraseuh, tapi dah hayang laksana cita-citana. Maksakeun diuk bari jeung gutak-gitek teu daek teteg. Ari Aki Kasam geus merenah diuk mah ngabijilkeun padudan. Cekes ngahurungkeun kayu api terus hudud padudan tenang naker. Asipna mulak di jero guha ka ameuna ku Jalil tapi ka bersin. Terus tau jauh ngaki-aki deh di tempat anu kieu ngadon. Oh, doda tuh. Cek renangna Jalil. Mitra kaum dangu sing horeng padudan teh gaganti parupuyan. Nah terus nama eta padudan teh dituna hareupeunana. Terus dipurulukan menyan peredug haseup menyan teh mulek campur jeung bau haseup bako. Atuh Jalil teh beuki lieureun tapi ka ngaberkes deui bersin. Gereneng Aki Kasam teh mapatkeun jampe pamake ngedalkeun eusining ati. Lai atuh bulu nengnong Jalil murid hanya kau pisan mitra kabujeng nengnong. Dinten ayeuna urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Dedemit Curug Sanghyang karangan Kiriksa didongengkeun deui ku Mang Parma. Insyaallah mitra enjing urang teraskeun. Hatur nuhun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.